Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Violina Prabawa Maheswari di kelas 10 MIPA 5. Ayeuna abdi bade ngadongeng carita anu judulna Kuda anu Ngeduh. Zaman baheula aya hiji kuda anu kacida ngedulna. Eta kuda teh dipiara ku jalma beunghar anu ngaranna Abdul. Unggal poe Abdul ka kota mawa kudana keur ngajual barang dagangan anu loba diperlukeun ku urang kota. Kusabab ngarasa hoream kudu indit mawa barang dagangan, kuda ngedul teh boga rencana nipu kadudunganana. Dina hiji poe si kuda teh dibawa ka kota ku Abdul rek dagang uyah 2 karung. Eta karung teh geus ditalian dina tonggong kuda. Di tengah jalan si kuda ngedul teh ngagejeburkeun manehna kana walungan. Barang hanjat si kuda ngarasa hampang sabab uyah nu ditonggongna bea kabawa ku cai sarta teu bisa kapulung saeutik-eutik acan. Atuh saudagar teh kacida ambekanana ka eta kuda, tapi Abdul teu bisa ku kumaha da uyahna geus ngahiji jeung cai. Isukna si Abdul ka kota deui mawa tarigu 2 karung. Eta karung teh ditalian deui kana kuda. Jiga kamari deui wae si kuda teh ngagejeburkeun maneh ka walungan atuh puguh wae tarigu teh beak kabawa palit. Bari jeung ambek, Abdul terus balik deui ka imahna teu jadi ngajual barang daganganana. Isukna Abdul neangan akal sangkan kuda Bari jeung ambek, Abdul terus balik ka imahna teu jadi ngajual barang daganganana. Isukna Abdul neangan akal sangkan kuda nu ngedul teh teu ngalakukeun deui pagawean jiga kamari. Abdul neangan kapas tuluy di karungan sarta ditalian kana tonggong kuda. Di tengah jalan jiga kamari deui wae kuda teh ngagejeburkeun maneh kana walungan. Tapi basa manehna hanjat karasa kacida beratna karung nu diisi kapas teh. Manehna ngarasa kaduhung ngalakukeun pamolah. Bari jeung ambek, Abdul terus balik deui ka imahna teu jadi ngajual barang daganganana. Isukna Abdul neangan akal sangkan kuda nu ngedul teh teu ngalakukeun deui pagawean jiga kamari. Abdul neangan kapas tuluy di karungan sarta ditalian kana tonggong kuda. Di tengah jalan jiga kamari deui wae kuda teh ngagejeburkeun maneh kana walungan, tapi basa manehna hanjat karasa kacida beratna karung nu dieusi kapas teh. Manehna ngarasa kaduhung ngalakukeun pamolah model kitu, sabab manehna kudu terus ka kota mamawa kapas anu sakitu beratna. Sakitu heula dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.